disawerkeun langsung. Ipis duit ketongannya turun ayo pari sarung pentang mungguh cipluk seep sapu tangan hiji cilik panas kunawan sarang abdina ngasang uping hujan tengah hujan di imah dengan sarang uping
macan kasoran moal burung di aspal durur Juga mana eta si Durur selanjut kita dulu sakti kuling pangasa siap bos beres
Oh bos Remon mana? Oh bos Ompong mana? Bos Cupang, bos Ramai, bos Sadayana, kadar yuk atuh kita geboy. Bingung pikiran dua satarina anu hiji kerja dengan lamun putus jeung nu itu nu anyar jadi gantina dua nana obos Remon obos Cupang dua nana kedua obos Cupang anu bagus spesial anu bersama Cobi dicabut heula aya rayu assalamualaikum bos Cupang naon atuh ayo bos assalamualaikum ayo bosku saya aya rayungan anu dihatur dicabut heula atuh eta anu biruna deui bos Cupang bager, bos Emen kasep, bos adei. Aduh, pilih anu mana? Tarik dulu bos Emen. Dua. Cabut bosku. Satarina anu hiji kerja dengan lamun putus jeung nu itu nu anyar jadi gantina. lagu para tos manco bahinan duka manco nawa di teh. Salira kebat ngantun dadu medang nyapi hasih nang emut di sampalan pasir eta hari cari cangkang si bangit
tinggal orang anu si dendang nemekeun katresna pertresna sawangi eta naha sabelah panon berlepat saking tiga memang tas berat hati emang tetep kapek banget sumirat ke angka ninggal orang papegang lah kira kumaha waktu sekolah gak tresna sawangi eta naha sabelah panon berlepat
dengan setan. Paling asik katanya ngobrol anak muda sekarang. Tadinya aku belum tahu apa maksud kalimat itu. Diri tiap maunya hidup bersama dia, walaupun uang tidak punya, dia usaha yang penting tele. Kayungan ya. Lagi bos. Aduh akang aduh endah na baliun na puputan ng kembang ang kadaton. Aduh akang